Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Abah tuh tinggal nuju ayah di legok jengjing ni asa kalinglap, guys. Lah Abah tos 27 tahun teu ameng ka darah dieu. Ayeuna Abah aya di daerah legok jengjing. Tuh tinggal kaget di legok jengjing dugikeun ka Saradan teh ya, aduh kaget jalan kapungkur mah saemut Abah kada telebet mobil agung, upami mobil teh mah bakal lebet we kana mah repot kieu jalan kareksak tuh menuju di Baruat tuh lokasi Cikelek ke jantan kieu. Tah ieu toko Cikelek Bahindang teh ya. Nah, toko Cikelek ieu Bahindang di tahun sabaraha Bahindang di Cikelek? Tahun 80. Tahun 80. Di mah nyari di ngawitan aja di Cikelek. Di Cikelek nya. Cikelek mana baya? Mohon. Kayaknya 8 tahun. Di mana baya? Ya. Ngalih di ka dieu. Itu kadirang di Satinggu Kabayan. Mohon ti payun. Sareng Maicut teh nya. Ya. Maicut nu di Satinggu. Ka dieu deui eta tahun 80. Tahun 80. Nya enak di 80 tahun 30 tahun tuh, guys. Abah Indang teh di daerah Cikelek teh tos 30 tahun. Ka itu ka dieu ti mana ka mana baya, ka Palitongo Jengkol Condong. Ngawitan di dieu saemut abdi oge Abah Indang jalan teh ageung. Ya. Lebat mobil ti Antawi Saradula dugikeun ka Cikelek. Lebat mobil. Nari ayeuna janten ku Gurawilan. Kumaha tah Abah Indang respon-respon ti kepengurusan wilayah we intina mah. Pengurusan wilayah mahnya lah. Ayeuna mah tos yang ka 25 tahun mah teu aya anu ieu. Ngaberesan jalan. Teu aya nu ngaberesan jalan. Teu aya. Teu aya. Nol pisan apa ngitanya? Nol pisan we bisa tos parurah nyeh masih manggung. Nol pisan jalan maka jalan ieu mah desa mah. Mohon. Waktos Bapak Kepala Desa Pak Nyeh mah masih saya nya masih dipiara ku Pak Nyeh mah. Dipiara. Mohon. Tuh guys, zaman Bapak Kuwu Pak Nyeh mah jalan teh dipiara. Tapi ku ayeuna mah teu aya. Dugikeun ka hancur lebur, berantakan ieu jalan. Cobi atuh kedah kumaha ieu jalan ka pemerintah ya ari dugi kawut-awutan. Pas ieu mah kedahna mah kedah dipiara we ku modern di desa teh. Da masyarakat mah aya tugas mah da biasa ngagarugu masyarakat. Mohon. Dari kudu ku masyarakat keras we. Mohon. Tah kitu geuning guys. Saur tokoh Cikelek oge janten teu aya pangajakna intina pangitanya. Ya teu aya we. Teu aya pangajakna ti ke pemerintahan setempat inti nama pangitan kitunya. Tuh guys tuh. Tinggal acak-acakan kieu hancur lebur berantakan. Tong lepat tuh serang dugikeun ka acur kieu guys tuh. Serang teh. Tong lepat di like, di komen, di share, di subrek. Nu saseur-seurna bahu cok cenah. Hatur nuhun pasepuhan. Tah. Hatur nuhun nya banyak. Ku abdi tos di ieu ditaros.